Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macandahar simkuring macandahar datarik ya. Supados gaduh pahala ngajawab salam ya urang uwihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annallaha witrun yuhibbul witra. Allah teh tunggal ganjil, Allah meka resep kana ganjil ya. Jadi supados kalebet kana katerangan anu neme Allah meka cinta kana ganjil, maka alangkah saena uluk salam sakali deui laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwa kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Al-ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oke, para asatiz, para santri hadirin anu sami-sami hadir kum sadayana, mudah-mudahan dina aya wengi sababiah memperingati Maulid Nabi sing diaku umat Kangjeng Nabi. Oge menang syafaat kinti Kangjeng Nabi, amin ya rabbal alamin. Satu acan meneraskeun kana cariosan simkuring ti payun nyangakeun heula puji kalih syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana kalawan kudrat iradat dina aya wengi urang dikersakeun muwajjahah silaturahmi. Nu paling bingah urang sami-sami sasarengan ngaoskeun shalawat ngalem ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan salawat urang ditampi oge sing dugi ayeuna keneh ka Kangjeng Nabi ka Madinah, amin ya rabbal. Hoyong dugi salawat urang ka Kangjeng Nabi, hoyong kuncina hiji sing taat ka Kangjeng Nabi. Sanajan ngaku cinta ari teu taat mah da bohong. Sabab ari cinta teh nya cirina turun tumut ngalaksanakeun sunnah Kangjeng. Sebab saur Kangjeng Nabi manidda hubban nabi min ghairi itsba'i sunnati fa huwa kadzab. Jalma ngaku cinta ka kami tapi tara ngalaksanakeun sunnah Nabi eta cintana bohong. Cinta tapi tara ngalaksanakeun sunnah Nabi bohong. Lamun urang cinta ka Nabi laksanakeun sunnahna getol maca sholawat pasti sholawat urang dugi ka Kangjeng Nabi, amin ya rabbal. Di mana Kangjeng Nabi teh? Di Madinah ayeuna teh. Leres di Madinah Al Munawwarah. Hoyong bapak ka Kangjeng Nabi jeung jarempling. Hoyong teu sumping ka Kangjeng Nabi. Hoyong sok rada daftar kayaknya ibadah haji, daftar ibadah haji atau ibadah insyaallah mau ibadah haji mau ibadah umroh bakal jarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Didoakeun ku simkuring mudah-mudahan sadayana salawat anu neme sing ditampi jeung hadirin sing tiasa jarah ka Kangjeng Nabi, amin ya rabbal. Sebab aya hadis
man zara qabri ba'da wafati wajabat lahu syafaati. Sing sajalma anu zaroh ka kami, nu jaroh ka kuburan kami sabada maut kami, eta jalma wajib bakal menang syafaati kami. Bahasa wajib beda jeung sunnah. Ari wajib mah pasti. Lamun jalma jaroh ka Kangjeng Nabi dongkap ka Madinah, ya, maka bapak teh wajib menang syafaati Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan sadana tiasa dongkap ka Madinah Al Munawwarah. Amin ya rabbal. Hoyong dongkap ka Kangjeng Nabi. Sehingga tol maca susuratan. Ya. Dawamkeun surah Al-Hajj. Asal surat Al-Hajj. Ya, can keneh wae sing ngaos surah Waqiah. Sok surah Waqiah. Oh, sok Waqiah lain kitu. Ya, surah Al-Waqiah. Geuning surat Al-Hajj osok, Waqiah osok, shalawat osok, kieu-kieu keneh. Gentos ku surat anu sejen. Surat naon? Nu deukeut we heula tah halaman rompok. Ya, mun jadi haji lada ngajual halaman ngaranna Haji Mansur. Naon hartina? Halaman digusur. Terus halaman madanya atuh kebon, surat kebon kainnya buka. Jual ulah, jual. Kebon manya atuh sawah kainnya. Ya, sawah leres. Eta susuratannya surat naon we? Dawuh paling gampang ieu surat nu kitu nya leres. Allah Maha Kawasa teu nu kitu ge tos aya nasib mah insya Allah. Paena kitu urang payunkeun shalawat kalih salam pamugi salamina dihaturkeun lungsur ka pangkonan junjunan urang sadaya eta ka pangkonan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dina ieu saah, dina ieu wengi di musalla naon namina teh teh batur saer teh tapi sim kuring teu pati apal pedah beureun ka dina sering teuing sim kuringna musalla al-hikmah ya al-hikmah keren leres musalla al-hikmah dina ieu wengi sadayana kompak herpak marbayaksa duit kamu salat tecekap keluar sadayana ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ngaos salawat ngagungkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi sejam maulidan memperingati sasih dipedalkeuna jungjunan memperingati kelahiranna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada apal heula ka Kangjeng Nabi supaya urang nancep rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi teh gampang ngapalkeunana Sayyiduna Muhammad bin Abdillah ibuna Siti Amin dibabarkeunna di kota suci terang kota suci Mekah tah balik dinyata ya di Jakarta mung 8 jam setengah ya sebab di Jeddah di Jakarta ke Jeddah mau naik Garuda 8 jam seperempat mau naik Lion 8 jam di Mekah di Jeddah ke Mekah mung 72 kilo perjalanan setengah jam jadi di Cangkareng ke Mekah teh hanya 8 caket tuh naik motor gak bisanya 8 jam leres caket 8 jam mah upami ti Jeddah ka Madinah 500 kilo perjalanan genep jam sampai genep jam setengah ti Jeddah ka Madinah tapi di Madinah ka Mekah sampai 500 kilo ya tapi 8 jam aku motor gak biasanya naik motor ngapak-ngapak kayak itu ayeuna aya kan motor anu bisa terbang di luhurnya leres buatan mana tah? Buatan Jepang. Enak Jepang tuh ciptakan motor anu bisa terbang leres.
luar biasa. Sok meser motor nu kitu gampang kadinya. Mal macet motor kitu mah da terbang. Ya. Insya Allah. Dilahirkeunna di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kangjeng Nabi di Mekah nganjrek ngamukim domisili kurang lebih 52 tahun. Tidinya Kangjeng Nabi ngalih ke Madinah. Di Madinah 10 ke 11 tahun. Usia Nabi 63 tahun. Jungjunan orang usiana 63 tahun Bapak. Mentak aya keterangan umat Nabi moal jauh jeung Kangjeng Nabi. Nutos 63 hati-hati sakedap deui eta. Nu 63 leuwih bersyukur. Sebab aya bonus leres. Aya bonus kuring mah 80 tahun. Angot kudu bersyukur pisan. Nabi orangnya 63 tahun leres. Kangjeng Nabi usia 25 tahun di Mekah keneh diangkat ku Allah janten Nabi. Jeung Kangjeng Nabi 25 tahun nikah ka Siti saha Khadijah teh Bapak? Ari Khadijah randa parawan. Randa parawan. Boga budak sabaraha hiji? Genep. Rangda kedua kali ti atik jeung ti halah. Jadi Kangjeng Nabi teh nikah ka rangda, tapi rangda kaya, bari solihah, bari geulis, daek anu kitu. Jaremping sih teh geuning. Daek rangda kaya, bari solihah, bari geulis daek teu. Kajeun bujangan oge kajeun. Waduh. Allah. Rangda solihah, bari kaya, budakna genep daek. Kali nungka gelung cenah ge. Kangjeng Nabi 25 tahun diangkat jadi nabi ku Allah. Naon ari nabi teh? Insanun uhiya li nafsihi wala li ummatihi. Ari nabi teh hamba Allah nu dipaparin wahyu khusus eta wahyu kanggo anjeunna nyalira. Khusus jang anjeunna nyalira sanes pikeun umatna. Jadi Kangjeng Rasulullah Muhammad teh 25 tahun diangkat jadi nabi. Di pasian wahyu ngandang anjeunna nyalira. Teu acan piwara ngajak umat teu acan. Nya usia 40 tahun Al-Amin langsung Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasulullah. Utusan nah di usia 40 tahun Kanjeng Nabi ngajak ka manusia khususnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Sabaraha tahun? 12 tahun Kanjeng Nabi ngajak umat di kota Mekah hadirin. Berhasil teu? Teu berhasil. Orang Mekah asyadul kufra wan nifaq, pedegongna banget, munafikna banget orang Mekah. Nabi ge bade dibunuh ku kafir-kafir Mekah. Biadabna orang-orang Mekah waktu harita dipimpin ku Abu Sufyan, ku Abu Lahab. Bahkan paman-paman aku anjeun anu jadi provokasi, jadi provokator. Paman aku anjeun anu Abu Jahal teh pamanna ngaran Abul Hakam. Jadi Abu Jahal da bodoh teh ya. Gara-gara amar amiri ku Sayyidina Ali di kongkorongan besi. Cek Abu Jahal gampang besi mah dibeuleum we. Atuh besi dina beheung jalma dibeuleum paeh meureun jelemana. Nya tidinya Abul Hakam diganti gelarna jadi Abu Jahal. Bapak pang bodoh-bodohna si eta mah. Atuh meureun besi dina beheung mah dibeuleum paeh jelemana ge. Ya, leres teu? Boga gelar Abu Jahal bapana bodoh setan. Bedegongna orang-orang Mekah kafir-kafir Mekah ka Kangjeng Nabi teu berhasil dakwah Nabi di Mekah. Nabi diancam, disaembarakeun, bade dibunuh Nabi. Masya Allah. Bahkan disaembarakeun lamun bisa ngabunuh Muhammad maka bakal dikulian ku 100 onta. Sehingga orang-orang Mekah, jager-jager Mekah ngilu saembara sami-sami hayang menang hadiah onta 100 onta kitu pan ningalina hadiah dan hadiah
Nges lamun urang diberitaan ku hadiah nges jelema poho leres ningali naha ya sehingga aya jelema nu namina nyaeta si Daksul terang teu Daksul Kangjeng Rasulullah nuju calik hanapeun tangkal korma nuju ngiuhan tiba-tiba jol payun Kangjeng Nabi aya kuda ditumpakan ku hiji pemuda ngaran si Daksul. Eta si Daksul nyarios ka Kangjeng Nabi, kebetulan Muhammad ente dicari-cari ku saya gok hareupeun. Sarepet nyabut pedang si Daksul. Muhammad, ayeuna anjeun geus aya hareupeun kaula, ieu pedang dicepeng dicekel kaula. Cing lamun anjeun dibunuh ayeuna ku pedang kaula, saha anu rek nulungan ka anjeun Muhammad? Nabi dengan penuh keimanan, keikhlasan, keyakinan ngajawab, Allahu yu'inuni. Allah Daksul panganulungan ka kami. Lapan Allah kaluar tina lisan baginda anu mulia penuh dengan ketauhidan keimanan yang sempurna. Kaluar lapan Allah di Kangjeng Nabi si Daksul ngageter gubrag pedang namurag. Bapak murek dibunuh ku batur pedang namurag dicokot moal dikadekeun moal kadek sak waing pangheulana eta urang leres teu Nabi kumaha sok contoh ka urang ku Nabi dicanak pedang Daksul tadi ilaing rek ngabunuh ka kami ieu pedang sampean murag aya na leungeun kami cing saha nu rek nulungan ka maneh saha anu rek nulungan ka maneh mun ieu pedang dikadekeun ka maneh ceuk si Daksul aduh ampun Muhammad ewati anjeun we ngahampura yeuh jung init ka itu pedang dipasikeun leos si Daksul naik kuda lumpat eraeun mun bapak kumaha coba ini di sini akhlak Nabi patut dicontoh leres patut ditiru bisa teu kitu anu mantakan salah sahiji anu paling berat ngahampura ka jalma anu salah leres ngahampura ka jalma anu berbuat dolim ka urang beratnya adina maulid Nabi itulah salah satu akhlak Kangjeng Nabi anu ku urang salaku umatna patut dicon tak saur Kangjeng Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak pastina kami diusus teh pikeun nyampurnakeun akhlak-akhlak anu sae. Salah satu akhlak Nabi nu sae teh tadi sok turutan ku urang wal kaziminal ghaid wal afina anin nas. Nyumputkeun rasa kaamak narika ambek narika bendu narika dendam jeung loba ngahampura ka manusia. Urang keur ka ambek teh ulah ditingalikeun ieu mah hareupeun jelema ambek teh meuli katingali jamotrot teu nanya leres ulah senyum aja hate mah ambek senyum we leres bisa kitu teu bisa contoh Kangjeng Nabi mun keur nafsu teh papanggih jeung jelema senyum aja wal afina anin nas jeung ngahampura ti jalma hampura maka budayakeun 3M hoyong terang 3M budayakeun 3M terang M hoyong terang 3M 100 miliar 3M itu lain 3 miliar pertama memaklumi MT pertama memaklumi kedua memaaf katilu melupa bisa tuh gitu hewa ka urang maklumi maafkan melupa mudah-mudahan ya hikmah maulid sing dilaksanakan amin ya rabbal itulah akhlak Nabi di Mekah disayembarakeun Nabi bade dibunuh Masya Allah Kangjeng Nabi luar biasa salami Nabi di Mekah 12 tahun berhasil Nabi tidinya hijrah pindah ngalih ngabring sareng kaum muhajirin
kaum anu ngalih sareng Kangjeng Nabi namina kaum muhajirin ngalih ka mana? Ka Yasrib. Yasrib itu mana? Aya nama jadi Madinatul Munawwarah. Yasrib kota demam. Sebab di Yasrib loba demam harita. Begitu Nabi ngalih jadi penuh kota dengan cahaya, disebut Madinatul Munawwarah. Bring sareng sahabat muhajirin ngalih Nabi di Mekah ka Madinah, disambut ku kaum Ansor. Begitu Nabi lungsur di hiji bukit, kaum Ansor ngaos Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itulah sabab dia nanti dinya eta teh sanes lisan Kangjeng Nabi, sanes cariyosan Kangjeng Nabi, cariyosan kaum Ansor anu mapang Kangjeng Nabi anu aya di Madinah. Kangjeng Nabi cinta ka eta para sahabat anu ngajemput mantena. Nematakan urang sok ngaos nurutan weh nu rek kawinan dijemput ku Tala'al Badru leres mau balik rek naik panggung di ngaos Tala'al Badru. Ti ditu sejarahna Kangjeng Nabi hijrah di Mekah ka Madinah disambut ku sahabat Ansor ngaos sholawat Tala'al Badru. Geus datang ka urang ka sadaya Kangjeng Nabi anu mencorong cara bulan tanggal 14. Luar biasanya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dengan sholawat hati kita tenang, betul. Dengan sholawat poho kana hutang tuh poho sade tuh sholawat sok terus sholawat gara poho hutang tongoran eureun sholawat we sallu ala Muhammad poho kana hutang dan sholawat terus. Jadi lamun hayang poho kana hutang kudu loba sholawat tong eureun sholawatna terus. Percaya tuh? Bener Bapak. Data eureun sholawat jadi poho karena hutang kusabab terus maca sholawat. Malah guru simkuring mah pernah nyarios berkahna sholawat simkuring cenah salamat tina razia polisi. Barokahna sholawat cenah ge simkuring saur guru salamat tina razia polisi. Kalian sakedap deui ngawartosan di tanggal 16 aya operasi zebra Bapak 3,5 bulan. Hati-hati Luragung bakal aya operasi zebra di tanggal sabaraha? 16 nya. Hati-hati. Seluruh Indonesia besar-besaran. Untuk boga SIM cicing di imah, di razia di bawah motorna. Jabar razia aya nama langsung mana kartu vaksin, mana BPJS ming cicing di imah. Ayeuna BPJS jadi syarat, vaksin jadi syarat. Madiata yang tadi helm yang penting kartu vaksin bebas, liur cek simkuring. Operasi zebra sakedap tanggal 16 entah betul tepatnya. Kade. Lerusnya, tuh leres ya. Simkuring aya grupnya, insya Allah. Berarti leres sur pamarentah gitu. Operasi zebra. Ditewakan nu teu boga SIM, nu teu aya BPJS, anu teu aya kartu vaksin. Jadi salagi masih kena razia ulah budak gidik Bapak. Cicing we. Duit 10.000 di razia, bingung gimana ya. Cicing ulah ka mana-mana. Ya, sekedap deui leres. Zaman ayeuna, ya Allah. Jadi saur pun guru kada ulah hilap bahasan. Barokahna salawat salamat cenah simkuring tina razia polisi. Na motor dipayun loba razia eta teu eureun baca salawat. Salawat nu pondok salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Trip berhenti. Terus salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ditanya mana sih? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mana SNK?
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini siapa itu? Soalnya jelema bener jelema edan ieu mah. Salamat teu? Salamat. Jadi leres Bapak mun hayang salamat ulah eureun baca sholawat. Leres teh teh buktoskeun bilih bohong disangkana jelema edan. Ditanya manasim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, manasim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, siga heureuy padahal mah bohong. Nya kemurin carita ti guru ge heureuy da teu bukti eta teh. Ngan yakin barokahna shalawat pasti ieu mah sanes bohong pasti. Sakali shalawat dibalas 10. Leres. Mun 2 kali shalawat 20. Lamun orang baca 10 jadi 100. Gitu kan? Nu jelas mah lamun orang baca shalawat berkah, paling tidak orang menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah salamil 11 tahun Kangjeng Nabi berhasil nyampe ke Indonesia, nyampe ke pelosok seluruh dunia. Agama Islam nyampe ke mana-mana, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, nyampe ke seluruh penjuru dunia ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dugi umat Islam, ajaran Islam kacika duwetan leres ya tadi itu di Madinah Bapak ya teh. Masya Allah luar biasa. Lamun ningali kadinya teh aya jasa nu paling agung iwati jasana Rasulullah sallallahu alaihi. Teu aya makhluk hamba Allah nu paling agung jasa iwati jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bapak orang jasana naon? Urang teu aya jasa, tapi jasa Rasulullah. Nyaahna ka umat luar biasa, hemana ka umat luar biasa. Sehingga Rasulullah badai wafat, badai pupus, ummati 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 an-nisa 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 as-salat as-salat as-salat. Kangjeng Nabi nuju sakaratil maut wasiat titip umat titip umat titip umat titip awewe titip awewe titip awewe titip salat titip salat titip titip titipan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, piraha ke urang teu bungah boga nabi anu nyaah ka urang, jasana kalintang ageungna ka urang. Teu aya deui nu paling ageung engkin jasa Rasulullah bakal memberi syafaat, memberi pertolongan, memberi bebela ka umatna iraha engkin di yaumil mahsyar di poe kiamat. Bapak hoyong menang syafaat. Inilah salah satu penyebab bakal menang syafaat anu mana orang memperingati maulidna Rasulullah sallallahu alaihi. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sajalmi anu ngagungkeun zaman dilahirkeun kami, memperingati kelahiran kami, maka kabuktosan kami bakal mere syafaat ka eta jalma di poe kiamat. Mudah-mudahan nu hadirna anu ngorbankeun harta, tenaga, emutan demi terciptana, terwujudna, terlaksana maulid Nabi ieu sadayana si menang syafaat Nabi kin di poe kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sok buktikeun cinta urang ka Nabi. Batur mah hadirin cinta ka Nabi teh nyawa dikorbankeun, harta tapi ka abis, onta tapi ka abis, kebun korma tebi ka abis, nyawa ge dikorbankeun demi ngabela Nabi. Mampu teu urang kitu? Ieu mah muludan papatungan, rojaban papatung, meuli mobil mah mampu 200 juta 100 kusorangan teu papatungan. Leres teu? Beli motor mampu 15 juta 20 juta kusorangan tuh papatungan. Nyeun imah 1,5 miliar mampu kusorangan. Aya di nyeun mobil papatungan aya teu? Teu. Meuli tanah ratusan juta kusorangan.
kok maulid Nabi ceret papatungan leres gitu ya teh akurnya jadi orang teh papatu baheula sin kuring usia sin kuring 50 tahun baheula sin kuring keur sekolah SD tiap imah baheula mah maulid Nabi sanajan wudhu bari beuk jeung jaer goreng hayam goreng tongkol indah tiap peuting isukan macana di kuring muludanana di dieu pindah ka sakampung teh unggal peuting maulidan baheula ngalaman teh kitu maknya kuring kanu beda dia ngalaman beda berarti beda caranya baheula mah mau tiap imah naon dibacana aya maulid barjanji aya maulid azab aya maulid diba aya maulid syaraful anam mun aya nam aya simtud duror ngaos assalamu alayka zainal anbiya'i assalamu alayk tuluy eta dibaca sabapanyangna nanti jam salapannya tapi ke jam 1 hadirin diselangku ngawedang paling setengah jam aduh nikmat baheula mah leres teh nikmat elekana zaman baheula cek sim kuring soteh nya leres gitu teh baheula mah asa indah di hiji kampung pinuku barokah di imah eta magrib teh an in un ban bin bun tan tin tun san sin sun baheula ayeuna kumaha imah ieu dug dug ces imah ieu ces 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 imah itu dug 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 teu kitu nyamarain HP ayeuna mah kabeh anakna nyekel bantuan anakna nyekel bapana main indungna main ayeuna mah kitu atuh teu nanaon teh cara baheula ge ngan ganti bapakna nyepeng Al-Qur'an pamajikana di kamar kene keur wiridan nyepeng tasbih anakna keur ngapalkeun Iqra mending lamun kitu ayeuna mah ancur masya Allah kitu teh ayeuna udah lupa dengan Al-Qur'an bapak baheula mah baheula Quran teh 4 kali dasim kuring enjing subuh teu eueuh ieu nuju ngaos di nuju can masantren subuh ngaos Quran tos salat maghrib ngaos Quran hudang jam 3 ngaos Quran bari sorogan sapina jurumiah tijan di sakola madrasah diniyah emut kene sim kuring da madrasahna wakaf masim kuring namina madrasah Riyadul Khair samemeh naon-naon teh belajar rakaatan salat babacaan salat jeung belajar babacaan Al-Qur'an ayeuna mah teu aya nu kitu baheula mah nyekel Quran bisa 4 kali sapoe ayeuna mah tepi ka puluhan kali ngan nyekel HP ayeuna mah leres kitu da ayeuna mah ka ngaji-ngaji Quran dina HP pan iya katipu eta teh katipu lamun jalma ngaos Quran dina HP teu boga pahala nyekel Al-Qur'an dina Quran aya mah didesain sa Al-Qur'an aya dina HP eta HP dibawa ka WC dibawa ka toilet dibawa ka kamar mandi dibawa naon padahal di lebet aya Al-Qur'an leres teu itulah permainan Yahudi naudzubillah summa naudzubillah geus teu sadar urang teh ayeuna teh di aku jelas ayeuna mah loba keneh nyekel HP daripada nyekel Al-Qur'an memeh sare main hudang sare nempo bener teu guru sim kuring ya punten ya mah di cek mah moal aya di ditu pernah terjadi guru dipindahkeun ke kepala sekolah kunaon da si eta mah main HP wae cenah budak mah teh diajar pindahkeun ku guruna zaman ayeuna leres teu subhanallahil azim
Ayo kita hijrah deui. Hijrah kembali ke zaman baheula. HP mah cukup lah sapoe 20 kali ge. Sapoe 20? Tapi nyekel Quran sapoe atuh 20 kali jadi berimbang. HP 20 kali, Al-Quran 20 kali. Zaman kiwari gitunya. Oh, kembali hijrah deui. Contoh akhlakna paduka Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi teu aya anu paling agung iwati ingkin di poe kiamah Kanjeng Nabi nyafaatan ka umatna. Mudah-mudahan urang menang syafaat mantena amin ya robbal alamin. Tos sabaraha menit ya teh? Ya. Kultum teh kuliah 7 menit. Aya kuliah tumakninah. Ya. Dukati mana colna kultum teh da bae dia bahasa kultum teh nya. Anak keur populer bahasana kultum. Baheula mah lain kultum. Mau'izatul hasanah atawa tabligul Islam atawa siraman rohani atau mau'izatul hasanah. Anu keren kultum. Nah hadirin sadaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah telami mung 11 tahun 10 ka 11na telami, tapi berhasil ieu agama Islam nyebar ke seluruh pelosok penjuru dunia dugi kaki kaduetan. Muhun sababiahana mah ti para kiai, ti para ajengan ti para guru-guruna, ti para abuya, ti para ulama, ti para masyayikh, ti para ulama, ti para sahabat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para eta sanad ya, urang kudu sanad keilmuan, kudu apal sanad keilmuan. Ilmu urang teh ti mana? Nah tina YouTube. Bapak boga ilmu tina YouTube ti ulama. Lolobana tina YouTube, ayeuna mah tina Google. Statuskeun deui siga keren we, jalma balagung status sampai menang mulungan tina status batur. Laras teu? Si eta keren statusna siga ajengan menang mulungan teteh. Ada ilmu mah kudu sanad kudu puguh. Nya cara sim kuring ngaos ka anu ti anu ti parat ka pangarangna alhamdulillah. Eta sanad keilmuan. Aya nama sanadna tina YouTube, tina Google, tina WhatsApp, tina naon deui? Pak ulama nagan tina ulama YouTubiah, ulama WhatsAppiyah, ulama Googleyah. Naon oge aya Bapak dina Google. Kitab ribuan kitab aya dina PDF. Klik berusut kitab naon ge aya nama dina HP. Luar biasa canggih kan? Canggih ya. Kumaha lamun jalma sim kuring cenah menang tina YouTube tanpa guru deuk dipake malam nya saur Kang dina katerangan sil sajalma anu teu boga guru guruna setan. Man la saikho fa saikhu syaiton. Jalma boga ilmu tanpa berguru eta guruna setan. Nauzubillah summa naudzubillah. Jadi parat sanadna nyampe ka Rasulullah sallallahu alaihi Islam dicanak dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamun ningali hadirin perbedaan tahun antara Mekah sareng Madinah. Di Madinah Kangjeng Nabi 11 tahun, di Mekah 12 tahun. Kok kenapa berhasil di Madinah? Beda Madinah mah. Mekah kumaha? Mangga Bapak ka Mekah. Orang-orang Mekah adatna rada hareuras, rada garalak. Lamun jelma mobilna katabrak ku mobil itu aya kala di Mekah mah saling tonjok heula di Mekah tah, tapi di Madinah jeger katabrak
ngamak sallu ala Muhammad, saling rangkul harita keneh. Itulah hebatnya Madinah, leres penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat Allah. Makanya keberkahan Madinah berkali-kali lipat. Kenapa? Karena ayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi kunaon di Mekah ada tahareras. Mungkin di antara di Mekah ayat turunan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan turunan kafir-kafir Quraisy. Makanya di Mekah adatna loba nu hareras. Di Madinah orang-orang yang sadar, kaum Ansor, kaum Muhajirin, kaum yang sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya adat-adat orang Madinah lembut hadirin. Mangga ya. Hadirin rahimakumullah. Upami sebatas memperingati Maulid Nabi tos cukup tadi ge. Diterangkan lahirna dinten naon wongin Senin, usia Nabi 63 tahun, lahir di kota Mekah, hijrah ka Madinah, pupusna Nabi di Madinah. Tamat Maulid Nabi sakitu. Ngan aya anu lebih jauh tidinya tina hikmah peringatan Maulid Nabi nyaeta urang kedah mencontoh wa takhalluqu bi akhlaqihi, urang kedah mencontoh akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu nu paling diprioritaskan, eta nu paling penting jang urang mencontoh akhlak Kangjeng Nabi. Luar biasa akhlak Kangjeng Nabi. Mangga hikmah Maulid Nabi urang sing bisa mencontoh, sing bisa ngajiplak, sing bisa turun tumut karena akhlakna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit, salit-salit sing tiasa mencontoh akhlak Kangjeng Nabi. Luar biasa ya. Masya Allah, lamun nyarikan akhlak Kangjeng Nabi jauh pisan ya. Sehingga para sahabat cinta ka Nabi teh kusababiah ningali contoh akhlak Kangjeng Nabi. Harta dikorbankan, jiwa dikorbankan, sanajan posisi kumaha ngarang-ngaran tos aya undangan Kangjeng Nabi ditunda eta padamelan ku sahabat. Saking ku cintana ka Kangjeng, karena Kangjeng Nabi selalu picontoheun. Contoh aya hiji sahabat namina Handolah. Sahabat Handolah hadirin di Madinah karak anyar nikah, lamun jalma anyar nikah identik jeung berbulan bulan naon? Bulan madu. Eta Handolah nuju berbulan madu tos hubungan suami istri kafir ondangan Rasulullah. Wahai kaum wahai para sahabat, kaum muslimin muslimat, ayu urang ka Jabal Uhud, urang perang, urang ngalawan kafir Mekah. Ayeuna geus rek datang, ayo siap-siap urang perang ngalawan kafir. Eta Handolah keur papanganten, keur berbulan madu, bahkan tos hubungan badan, tap kana pedang, biur gabung sareng para sahabat berangkat ke Jabal Uhud, bade perang ngalawan kafir. Kira-kira bapak lamun keur papanganten daek teu tah perang? Daek teu hayam teu cek bapak teh. Eta Handolah nganasibna ditakdirkan ku Allah kudu gugur di medan perang. Hampir sapat leherna Handolah katipas ke pedang orang kafir, gugur di medan perang. Keur papanganten tapi gugur di medan perang. Kusabab waktu hada di perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Hampir 72 anu gugur, anu ngaruskeun 42 anu pupus sahabat di Jabal Uhud, di Jabal Rumat. Terang Jabal Rumat teh ka itu yuk. Jabal Rumat bukit alit, ayeuna mah lega nya. Sim kuring kan bulan Rawah di ditu nya. Geuning jadi pangling di Jabal Uhud ayeuna mah terminalna hampir 1 hektar lebih. Ya, sebab tahun 2020 nya eta terminal teh amuradul keneh can beres, ayeuna mah lega terminal di Jabal Uhud. Pali di Jabal Rumat, pali di Jabal Uhud, di handap aya Masjid Agung.
Masjid Jabal Uhud agung agreng luar biasa. Perang kaum muslimin kalah, menang kaum kafir. Kunaon penyebab kekalahan? Gara-gara eta para sahabat teu nurut kana aturan pidawuh Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi arek kateter arek kumaha pepeujeuh anjeun ulah turun ti ieu bukit cicing we di Jabal Rumat. Begitu ningali eta para sahabat kaum kafir eleh, kaum kafir kalabur, sahabat tarurun. Naon tujuanna? Da eta loba ghanimah, loba rampasan perang. Padahal kaum kafir kabur teh nguriling naik ti ditu. Atuh keur sahabat dihanap digempur. Salah saji anu beunang nyata nu dipanah teh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah kan sebutna syuhada Uhud, leres. Syuhada Uhud Sayyidina Hamzah. Maqamna ge pan pagerna ge agung ka beuna-beuna ya. Uhud Sayyidina Hamzah. Sabada beres perang Kangjeng Nabi manggil ke para sahabat, wahai para sahabat, geura kumpulkeun ieu mayit-mayit syuhada, dikumpulkeun. Saur Kangjeng Nabi kurang hiji. Di mana Rasulullah? Tuh di ditu tayangkeun. Aya di ditu. Bring sahabat bade mapageun layon saha Handolah. Uih deui teu aya Rasulullah. Aya nama aya tayangkeun deui ka ditu. Ditayangkeun kadua kali teu aya keneh. Piraku Rasul bohong mah. Rasul mah moal bohong. Uih deui Rasul teu aya. Jung tayangkeun deui aya nama aya. Ditayangkeun deui aya nya Handolah. Tapi bara rasuh. Barasuh. Anggoana basuh. Rambutna basuh. Dicanak mangarah tah ieu aya Handolah. Gusti Rasul apan ari perang Uhud mah teu manang diadusan teu manang kitu geuning ieu basuh. Oh kieu neme malaikat Jibril datang ke kami. Handolah tadi arek perang teh eukeur papangan teh keur hubungan suami, makanya ayeuna gugur teh diadusan ku malaikat sabab Handolah boga hadas gede kitu eta teh. Jadi Handolah langsung diadusana tin hadas tadi tos hubungan teh diadusana ku para malaikat. Hebat tuh, luar biasa. Saking cintana Handolah ka Kangjeng Nabi keur papanganten ini perang hadirin. Itulah undangan Rasulullah sallallahu alaihi dan ningali akhlakna Rasulullah. Masya Allah. Kumaha eta pahala jalmi-jalmi anu gugur di medan perang. Sekian puluh tahun di Madinah aya banjir agung, hujan agung. Eta mayit-mayit di Jabal Uhud ngararambang sebab ari di ditu mah beda jeung di urang. Ari di urang mah ngubur mayit teh nyaeta urdon wa ungkon. Jerona teh sakat dada, lebarna sapanjang tangan. Lurus loh. Kadang sapanjang mayit, lebarna sapanjang eta. Di urang mah jero kan? Di ditu mah ada batu wungkul. Deet. Makanya begitu banjir di Jabal Uhud, mayitnya ngararambang. Eta mayit ngararambang, kaambo kamana-mana harum malah bersengit minyak kasturi. Di mana jolna ieu bring orang Madinah panasaran ieu sengit minyak di mana? Di papai si horeng di Jabal naon sengit? Darah para syuhada, jasad para syuhada. Sengit kabina-bina. Hebatnya itulah jasadna anu getihan utuh kene bareureum kene siga we bieu kene padahal tos puluhan matak sing yakin hadirin sing yakin mati syahid teh surga bagianana leres hoyong maut syahid daek perang ka itu daek tuk jeung ka itu ka Palestina daek ayo nama ya leres ya maut syahid hoyong ari perang mung aya perang nu paling gede naon saur Kangjeng Nabi ka para sahabat wahai sahabat rojakna min jihadil asgor
ila jihadil akbar. Sabada eueuh perang Rasulullah nyarios ka para sahabat, wahai para sahabat, ieu urang teh loba nu gugur di medan perang, loba nu kakadek ku musuh, aya nu potong, aya nu ruksak kulitna, katibas ku pedang. Ieu teh urang teh balik perang leutik, ieu teh eueuhna naonan, ieu perang teh leutik. Hah? Perang alit Gusti Rasul. Atuh naon perang nu gede teh? Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Atuh perang naon Gusti nu gede teh? Kok perang ngorbankeun nyawa? Eta teh perang kecil. Atuh perang naon nu gede? Saur Rasulullah, jihadun nafsi wa hawa. Perang nu gede teh merangan diri jeung hawa nafsu. Perang pang gede-gede teh merangan diri urang jeung hawa nafsu urang. Tiasa teu. Matakan teh deui nu paling berat jelema teh merangan hawa nafsu. Matakan ti awal tadi wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas, melaksanakeun, memaklumi, memaafkan, melupakan. Jadi kuncina sing bisa merangan hawa nafsu. Jeung pamajikan urang mun bisa nahan nafsu awet, jeung anak mun bisa nahan hawa nafsu harmonis leres, jeung tatangga mun bisa nahan hawa nafsu akur, gitu kan? Jadi kuncina yang urang nu ngaku umat Nabi sing bisa nahan hawa nafsu supaya boga pahala perang nu pang gede-gedena. Amin ya robbal alamin. Hadirin ya, bilih wong teuing nya ya. Hayang nama lami ngan sim kuring na itu teu kiat ya. Candahar. Bohong, eta mah tong dianggap heureuy. Pupuja tuh dianggap heureuy nya, bener berarti. Da pada intina Maulid Nabina kembali ke awal, urang sing bisa nyontoh akhlak talajak perilaku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi di samping urang sing loba maca sholawat ya, sing loba maca sholawat, korbankeun harta, tenaga, pikiran, korbankeun jang naon, jang menciptakan Maulid Nabi. Salah satu ciptakan Nabi teh urang memperingati kelahiran Kangjeng Nabi. Tong hitung 2 kali 3 kali digantian hadirin, digantian deui leres. Boga naon ge digantian deui ya. Batur mah boboro ka harta banda, anak ge dijual. Hayang terang riwayatna, sok urang terangkeun ya. Aya hiji istri kabita ku pahala memperingati Maulid Nabi. Istri randa boga anak parawan hiji-hijina bari geulis. Da kabita ku pahala Maulid Nabi dijual anakna neng ka dieu. Aya naon ma? Ma teh kabita hayang peringati, hayang memperingati Maulid Nabi. Tapi ma teh atuh kunaon? Teu boga duit, teu boga itu ieu. Kersa teu neng dijual ku emak. Dijual. Jang naon? Duitna jang memperingati Maulid Nabi. Nya budakna demi cinta ka Kangjeng Nabi, mangga ma abdi bade diical mah. Diical. Lada ngajual eta budak kumana dibalanjakeun seep. Dianggo meuli beas, meuli roti, meuli daging. Balanya komplit lada ngajual putrina. Diolahkeun, disiapkeun. Eta sirangda anu miskin sabada persiapan ngondang tatangga. Tatangga diondang nu caraket masa kira-kira cukup jeung persiapan. Tapi titos Isa tepi ka jam 11, jam 12 tatangga eueuh nu datang hiji-hiji acan. Da tatangana loba ahli-ahli naon. Lah cenah datang ka si eta moal aya barakatan. Moal aya wedang, moal aya kopi, moal aya jisamsu, moal aya naon. Eueuh datang hiji-hiji acan. Pedah nu ngondangna awewe rangda bari kolot, bari mis. Ngeus saperti lu malam jam 12, jam 1, jam 2 nangis eta si emak. Aing lada ngajual budak hayang memperingati Maulid Nabi, ieu berkat lebar eueuh teuing tatangga nu datang.
telami burudul aya rombongan di jubah bodas bari sararengit ngabring asup karompok si emak ulah salempang ulah alit hate kaula datang memperingati maulid anjeun sarudongkap Rasulullah sallallahu alaihi langsung Rasulullah nu hadirna ke hadirin geus emak menang berkah bakal menang syafaati kami geus sing bunga ti harita si emak bunga sabab langsung nu dongkapna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa mohon. Jadi hadirin yang memperingati maulid Nabi ulah alit mana mangga sing ikhlas harta orang tenaga orang pikiran orang sing ikhlas demi memperingati maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penjelasan tisim kuring ala kadarna sing jadi ilmu nu manfaat sing tiasa diamalkeun khusus sim kuring sing bisa ngamalkeun umumna sadayana amin ya rabbal alamin. Lepatna kholna tina kabodohan sim kuring larasna kholna ti Allah subhanahu wa ta'ala utamina hapunten seur kakirangan kalepatan ka para ajengan ka para kiainya udah lebat sadaya panuhun tiasa ngamaklum kana kabodohan sim kuring wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.